wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana yang ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi mamimitian kaula ngaji kana kitab Fathul Qorib kalawan nyuhunkeun pitulung kadzat anu diaduhkeun dengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageung di dunia sinareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit di akhirat unggul. Qala parantos ngadawuh saha asy-syaikhu Syekh buat guru al-imamu anu sah di anutanana al-alimu anu kagungan ilmu al-alamatu anu seueur ilmuna Syamsuddin anu jadi panonpoena agama Abu Abdillah tegasna Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim tegasna Syekh Muhammad putra pamagetna Qasim Asy-Syafi'i anu bangsa madhab Imam Syafi'i tagomada mugi nyumarambahan uka Syekh sahallahu Gusti Allah birahmatihi kalawan rahmatna Allah waridwanihi sareng karidwan Allah. Amin. Mugi ngajabah Gusti. Alhamdulillah ari sadayana puji eta lillahi tetap kagungan Allah. Tabarukan karena ngalap barokah bi Fatihatil Kitabi kalawan Fatihatul Kitab lianaha karena sanyanya Fatihatul Kitab eta ibtida kulli amrin sakur-sakur perkara anu ngabogaan tingkah hade ibalin anu ngabogaan tingkah hade wa khatimatu kulli du'ain jeung panutupna sakur-sakur doa mujabin anu diijabah wa akhiru da'wal mu'minina jeung akhirna doa sadaya jalma mukmin fil jannati di surga dari sawabi tegesna lembur ganjaran
Amadu muji jisim abdi. Muga Allah anwapako karena arah-arah parantos maparin taufik Allah man kajalma aroda anu ngeresakeun Allah min ibadihi hana tetep di pirang-pirang abdi na Allah litapakuhi pikeun supaya bisa nungtut ngarti bidin dina masalah agama ala wabki muradihi natepan kana ngamuwafakotan kana anu dikersakakeun ku Allah wa usalli sareng nyuhunkeun rahmat kaula ti Allah wa usallimu sareng nyuhunkeun hormat kaula ti Allah ala afdali khalqihi kanggo pang utama-utamana makhluk Allah Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalina anu janten gustina pirang-pirang rasul alqaili anu parantos dadawu mansing sajalma yurid anu ngeresakeun saha Allahu Gusti Allah bihi kaitu siman khairon kana luwih alus yubaki mangka nungtut ngartikeun Allah ku kasiman idini dina masalah agama wa ala alihi sareng ka kulawargana Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng kasahabatna Kangjeng Nabi modata dikridakirina dina waktu elingna pirang-pirang jalma anu eling wasahwil gopilina jeung pohona pirang-pirang jalma anu poho kabeh wa ba'du jeung anapun dina sabadana bismillah alhamdulillah shalawat dinarang salam hada maka ngadawuh kaula ka araranjeun ari ieu kitab eta kitabun kitab syarah fi goyatil ihtisari anu tetep dina panungtunganana ringkesan wa tahdibi jeung ngabersihkeun tina lapad hasbun wadatu nganggit kaula kana ieu kitab
anu cara nenden alal kitabi kana nyarahan hiji kitab matan al musamma anu dingaranan bitakribi kalawan ngaran matan takrib lian dapia supaya ngalap manfaat bihi kana ieu kitab saha al muhtaju jalma anu butuh minal mubtadiina di pirang-pirang jalma anu diajar anu mimiti diajar ngaji kabeh lipuru'in syariati kana pirang-pirang cabangna syariat wadin tegesna agama Islam waliyakuna jeung supaya aya ieu kitab eta wasilatan jadi wasilah linajati kana salametna kaula yaumaddini dina poe kiamat wa nafan jeung jadi kamangfaatan li ibadihi pikeun pirang-pirang hamba na Allah al muslimina anu muslim kabeh innahu saestuna Allah eta samiun anu ngadangu doa ibadihi kana doa pirang-pirang hamba na Allah wa qaribun tur banget deukeut mujibun tur anu ngaijabah waman jeung sing sajalma qasoda anu neja itu siman ka Allah la yakhibu marugi itu siman wa ida salah jeung di mana nanyakeun ka anjeun saha ibadi pirang-pirang hamba kami ani kana hakikatna kaula ka ini mangkasanya nyana kaula eta qaribun anu banget deukeut walam jeung kudu terang anjeun anahu sanyanya kalakuan eta yujadu kapanggih fi ba'di nusai hadal kitabi dina sawarehna pirang-pirang tuladan matana ieu kitab fi ghairi khutbatihi dina salianti khutbahna ieu kitab naon tasmiyatuhu ngangaranana ieu kitab tarotan sakapeung bitakribi kalawan takrib wa tarotan jeung sakapeung bigoyatul ihtisori kalawan ngaran goyatul ihtisor walidalika maka kusabab itu yujadu tea sama itu ngangaranan kaula kana ieu kitab bismaini kalawan dua ngaran ahaduma ari kaijina tina itu ismen eta fathul qarib bil mujib ngaran fathul qarib mujib fi syarhi al-badi takrib dina nyarahan pirang-pirang ucapanana takrib wasani jeung ari nomor kaduana eta al-qaulul mukhtaru qaulul muhtar
fi syarhi Ghayatul Ikhtisari dina nyarahan kitab Ghayatul Ikhtisar. Alhamdulillah sadayana puji eta lillahi kagungan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil alamin anu mangiranan sakabe alam wa sallallahu sareng mugi ngawuh rahmat sahallahu Gusti Allah ala sayyidina kajungjunan abdi sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabi anu janten. Qala tos ngadawu Syekh al-imamu anu jadi imam Abu Thayyibi tegasna Imam Abu Thayyib wa yastairu sarangka masyhur itu Syekh aidon deui bi Abi Suja'i kalawan jenengan Syekh Abu Suja Jihabul millati anu jadi bentangna agama wadini tegasna agama Ahmad bin Husain ibni Ahmad al-Ashbahani tegasna Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashbahani al-Ashbahani tegasna anu bangsa Aspahan negara tako mugi ngiram Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala sarahu kana kuburanana Syekh Rabi barahmati kalawan rahmat waridwani sarang karidwan Rabbi naon eta teh Rabbi barahmati kalawan rahmat sareng karidhoan anu saperti cai anu dicicikeun wa askana sareng mugi nempatkeun Allah Syekh ala paradisil jinani kana pangluhur-luhurna darajat surga firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u ngawitan kaula kitabi kana kitab kaula ada anu ieu wallahu sarang ari lapad Allah eta ismun jenengan lidzatil wajibil wujudi kana zat anu wajib wujudna warahmanu sarang ari rapad rahman eta ablagu leuwih bilaga minar rahimi tinimang lapad ar-rahim. Alhamdulillah sadayana puji anu opat eta lillahi tetep kagungan Allah wa aritu hamdu eta sana ngalem Allah ta'ala kallah ta'ala bil jamili kalawan pangalem anu alus ala jihad ta'dimi netepan kana jihad ngagungkeun Rabbi ay malikil alamina tegasna anu ngamilik
kana sakabeh alam bipatil lami kalawan patah lamna wa huwa jeung ari itu alamin eta kamakola saperti tos ngadawuh sa Ibnu Maliki Imam Ibnu Malik ismu jam'in eta teh isim jama khosun anu tangtu biman kajalma yakilu anu berakal itu mah la jam'un lain jama wa mufraduhu jeung ari mufradna alamin eta alamun lapan alamun bipatil lami kalawan fatal lamna lianahu karana sanyana alam eta ismun ngaran amum anu umum anu sumarambah lima kana perkara siwallahi ta'ala anu salianti Allah ta'ala wa jamu jeung ari jama eta khosun anu tangtu biman kajama yakilu anu berakal itu sunnah wa salla sareng mugi ngabubuh rahmat sallahu Gusti Allah wa sallama sareng mugi maparin kasalamatan Gusti Allah ala sayyidina kajungjunan abdi sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabi anu janten nabi wa huwa aritu lapar an-nabi bil hamji kalawan nganggo hamzah wa huwa lapar an-nabi eta bil hamji kalawan nganggo hamzah wa tarkihi jeung henteu nganggo hamzah insanun eta insan eta manusia uhiya anu diwahyuan uhiya anu diuningakeun ilahi ka itu insan naon bisyar'in nyandak syariat Allah ya'malu anu ngajalankeun itu insan bihi kana itu syara wa ilam yu'mar jeung lamun tegas diparentah itu insan bitablighihi kalawan nganepikeunana itu syara awas wa illam yu'mar jeung sanajan tegas diparentah itu insan bitablighihi kalawan nablegkeunana itu syara kain umiro maka lamun diparentah itu insan bitablighihi kalawan nablegkeunana itu syara panabiun mangka eta nabi wa rasulun sareng rasul aidon deui awas wal makna jeung ari maknana eta yunsihu ngaluarkeun musannif as-salata kana maca shalawat wa salama jeung kana maca salam alaihi ka Kangjeng Nabi
Wa Muhammadun jeung ari Muhammad eta alamun mankulun alamankul min ismi mafulin dina isim maful al mudha'afil aini anu ditikelkeun ain pian. Wa nabiyyu jeung ari nabi eta badalun jadi badal minhu tina Muhammad au atfu bayanin atawa jadi atap bayan alaihi kana lafaz Muhammad wa ala alihi sareng ka keluargana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otohirina anu bersih kabeh mari itu alihi eta kamakola sapertos parantos ngadabu kana itu kaul Syafi'i asaha asy-Syafi'i Imam Syafi'i aqaribuhu eta pirang-pirang karabatna Kangjeng Nabi al mukminuna anu mukmin kabeh mim Bani Hasyim ti Bani Hasyim wa Bani Muthalib jeung Bani Muthalib wakila jeung diucapkeun naon wahtaro jeung geus milihu kana itu kaos Nawawi Imam Nawawi innaum sanyana itu alihi eta kullu muslimin sakabeh jalma muslim wala alla jeung ka Arab naon kaulahu dawanana musannif al-tahirina lapan al-tahirina muntajaun eta dicokot min qoulihi ta'ala tina dauhan Allah ta'ala wa yutahhirakum tathira ayat wa yutahhirakum tathira wa ala sahabatihi wallahu a'lam.